pemajikan teh sok merakeun penampilan geus jiga anak kuliahan kieu urang ge sok nongkrong di mall-malling anu di daerah kota daerah Bandung Braga tinggalin sajauh-jauh ya di komplek kita mau mainan anak aduh bari kenu kieu ya ampun pisan geus teh di dagang peuyeum Saha itu teh siga aya nu dagang naon peuyeum. Si Oon eta mah tuh anger si eta mah was-wes sorangan kukulutus sorangan. Siga nama eta teh kukulutus gara-gara ditah mau mainan budak. Nah hanya meninon gengsi kitu teh eta naon? di mana ya lagi pemajikan teh itu si eta mah urang itu ngali lamun lalaki lain moal daekeun mau anu kieu ieu naon di euy wah ameh keker malam Jumat. Lain tuh salah kita kadang aya lucuna hari mana teh kurang sasenok ngadon sapintrong di hareupeun toko kumaha mun aya nu melong eta teh ampun ya. Yang jika si Ronaldo teh pemain terbaik sa Pintrong ting si Messi euy yang cangkung deh Geus ngaco deui teu ngomong teh. Saapal abdi mah si Messi mah jeung si Ronaldo mah pemain terbaik sepak bola. Cek saha pemain terbaik sapintrong? Suka mana karap ngomong teh. bisa kene teh yang jadi si Ronaldo jeung si Messi ribu kieu aduh Sekalian atuh ieu. Si Ariel Noah tak pemain terbaik sapintrong mah. Abi mah karek kadeng si Messi jeung si Ronaldo pemain terbaik sapintrong. Sok ngaco ari kamu. Ariel Noah pemain terbaik sapintrong mah Ariel Noah. kamu tak apaleun si Ronaldo jeung si Messi lu pernah menang Ballon d'Or tina sapintrong teh lain si Ari lain Ahmad Dhani pemain terbaik ieu mah sapintrong mah Kumaha kamu lah? Rek Messi, rek Ronaldo, rek Ariel Noah, rek Ahmad Dhani, pokoknya mah kumaha kamu tungguan didinya abi rek nitah. minta naon kamu teh hayo itu tah wae urang geus era ieu ti komplek mawan nu kieu cek batur teh tuh nu anyar cenah nu seungit keneh nu sok di sisi jalan cenah mawan nu kieu tingali era jingjingan tuh Geus we ayeuna mah nya. Acara ka Bandung teh terjadi. Ganti tah sepatu jeung baju ganti. Abi ayeuna aya acara pengajian kamu ayeuna. Kiloan semen jeung gipsun heeh. Tong kedul heeh. kamu mah kitu wae hayo teh geus siap-siap geus mani ti imang geus di sapatu rek ulin teh jeung Aus teh diajak rek ulin ka Bandung urang teh ngilane semen hayo wae semen di cik atuh kudu gawe nu kitu mah udah bisa meureun nu gawe ge aya waktuna meureun hayo kumaha wae kamu teh kita wae hayo kamu mah Geus lah tong sok loba was-was ayeuna mah abi rek pengajian pulang heula ka rumah kamu di dieu tong sok kedul